Kang, Mahanya ya pang micenkeun. kau perempuan jelemanya saya tik raus betul kita. Kau perempuan jelema ya saya tik raus betul kita. Mana udah runtah nak Kang? Kan sina dipicen begerin, mata kuakang dipicen. Aduh, sina dipicen sote runtah na, lain jeung emberna, melebug. Oh, Mataknya picen sorangan. duh, aing masih akang ka mana sih euy bebejar ka WC tapi can balik keneh ya kieu euy. Aduh, saha sih nu nunda papan di dieu aing mah ah. Kemana nya? Kemana sih euy? Duh aing mah jebat tiris kieu hayang mulang. Itu sih si Akang. Itu banyak ngadon bobogohan di laut pamit rek ka WC. Heula nya ulah ka ambek-ambekan eta mah. Keheula kumaha Kang geus katempo ku mata nyai sorangan lain cek beja. Yuh, nyek. Mane deui jadi awewe meni gatul. Mah adon ngaheureun salaki batur. Oh, heula nya ulah makan nyarekan eta Neng. Naon teteh? Ampun aing mah. Aang. Kenaon Kang tengah bejaan ti tadi? Tadi gara kabejaan. Namun ayeuna nanyakeun akang eueuh kitu nya. Oh, nya Kang. Punten. Tunggu saja mana kamu teh? Aya naon? Mangga aya naon ah? Si akang ka mana? Cenah teu aya. Maknya salaki indit pemajikan teu nyaho atuh. Oh, keheula atuh antosan. Ieu mah nyumput teh. Aneh teh. Ari ngaran duit kagi mah biasa nyumput. Leres ang teu aya. Prik, geus bawa pamajikan anak prik. Oh, ayolah. Aduh, pamajikan rek dibawa. Aduh. Prik. Ang. Abi aya ang. Betul kira-kira buka hutang itu. Ini pik, tau karek kumaha ayeuna? Can gaduh ang. Kang, aya saung ieu langgareun heula Kang, Yuk. capek. Yuk nyi, udah capek. Duh, Kang, kunaonnya hirup urang meni asa kieu-kieu wae, sagala-sagala digarap ku sorangan, meni asa capek, Kang. Yeuh nyi, hirup mah rosok aral, jodoh, pati, bagja, cilaka, kabeh aya nu ngatur. Urang mah cuang serahkeun be kanu di luhur. Naon ari sia pang masrakeun ka aing? Astagfirullahaladzim. Aing mah borora ajang mere batur. Hirup aing oge na sakieu sangsarana. Ini kan Sugan edan jalma teh. Aing sakieu sangsarana dipasarkeun ka aing deh.
Makan ketupat dilempar batu. Kalau bisa 4, kenapa harus 1? Sok, pantun deui nu bener, ulah nyontohan teu bener tuh. Era dilalajoan batur. Beli ketupat harganya 1.000 karena enak, nambah 1 lagi. Alpukat benih heseset teuing. Aduh. Kumaha tuh cara ngalana sih? Enak tapi udah Ih, heseset teuing. kumaha deui Nyi? Mang Koko, hampura Mang. Hampura ari kitu si Akang ka mana di geuning ngelalpuket ku awewe Nyi? Puguh eueuh Mang, duka ka mana? Ieu ge abdi dititah ku mamah puguh sina ngalana alpukat tapi meneh hese. Oh. Nyi, ngait geran Nyi yeuh sing eling. Hampura Mang. Yeuh geran Nyi. Astagfirullahaladzim si Nyai. Nyu ngasih cicing gedenya Mang Koko mah awas. Borongkeun geran Nyi ulah meuni rakasa-rakasa teuing tanggal. Puguh ge ieu mah nu mamah Mang ulah. Mita si Akang embungeun puguh ge naik. Luar we atuh Nyi tangkalna ari si Akang embungeun naik mah. Kumaha di Mang Koko meni riweuh pisan. Kang, kunyai Kang. Berat. Moal, kuat nyai mah. Sok atuh. Halo. Nambut 500. Ayo. Halo? Ngonah bae nginjem duit ka salaki batur. Bang Emok tuh balatak keneh. Ngonah bae. Awas ya mun diinjeman. Halo mah, si Nyai cenah eta kitu pisan. Bener. Nya. Jangan bergerak. Aduh. Teleponan bae. Ulah heureuy Nyi. Nyi, ulah heureuy Nyi. Ieu. Dia kan HP-na? Aduh. Nyi ulah heureuy. Tatap sendok ini. Dia akan bengkung dengan sendirinya. Dengan sentuhan yang lembut. Allah.